Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui jeung abdi alipatan dina acara Kabar Berang. Abdi di dieu bari ngawartoskeun ngeunaan mangle mere bekel kana para remaja Sunda. Bulan Agustus kamari digelar kegiatan pelatihan jeung pembekalan keur para anggota Mitra Rumaja angkatan kahiji. Kegiatan rutin ieu digelar sabulan 3 kali. Aya 8 materi anu ditepikeun keur para mitra rumaja. Di antarana entrepreneur anu ngaguar ngeunaan peluang jeung mekarkeun kawirausahaan keur para rumaja. Materi ieu ditepikeun ku Teh Mayang Arum Sunda. Materi lainna nyaeta nulis dina basa Sunda, acting, public speaking, capacity building, modeling, beauty class, wawasan jeung budaya Sunda. Ieu kagiatan teh kalintang pentingna keur para mitra rumaja. Utamana ieu para nonoman teh sok diilukeun dina rupa-rupa kagiatan anu sifatna pasanggiri atawa lomba. Saperti Kamala Wijayanti anu geus milu kana rupa-rupa pagelaran pasanggiri, malah bulan kamari alhamdulillah kapilih jadi pinunjul duta bahasa. Kitu deui jeung anggota mitra rumaja, saupama milu dina pagelaran pasanggiri atawa aya tawaran job di dunia entertainment teh, salenteuna aya bekel atawa modal dasar tina wawasan jeung kamampuanana. Ngaliwatan kegiatan nu digelar ku mitra rumaja, mangla diperharap sakumna rumaja Sunda bisa hudang jeung nembongkeun potensina. Pada adu potensi jeung adu prestasi dina rancah dunia. Rumaja Sunda ulah kaseret ku budaya batur nu teu bener. Mun sakitu ti abdi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.